Bismillahirrahmanirrahim. Ari tatakrama nalika rek tuang eta kudu wawasuh dua panangan. Simpen tuangeuna di luhur amparan, sae tuangna di handap sasarengan. Meme tuang ngadoa supaya berkah, niatan tuang kuatna ibadah. Baca bismillah tarik meka dangun, supaya batur nurutan jeung ingekeun. Narimakeun kana nu disayogikeun, kade tuangna ulah sok leuleuwieun. Anjeun ulah sok nyacad kana tuangeun, sanajan teu raos kudu narimakeun. Ari kasofanan anjeun nuju tuang ngangge panangan anu kanan, bari ngangge kutilu ramo panangan. Sakumaha nu ku Nabi dicontohan, satos tuang saena ngaletakan ramo panangan meh menang kaberkahan. Ngagayemna ulah dugi di soraan, bari tuangna ulah sok gagancangan. Tuang nu sae ulah dugi ka wareg, sapertos Nabi tuangna tara wareg. Tuangeun nu panas ulah ditiupna, antosan sakedap dugi ka tiisna. Upami tuang ulah sok sasauran, ngomongkeun batur dina nu kaawonan. Nalika tuang ulah sok seueur minum, kajaba nalika butuh jeung kaselek.